mantap lamun bapak mau anakna ibadah atuh muncul bae ka bapana sebab bapak teh jadi sabab ayana anak indung maut anakna ngaji muncul kan anakna sholat fardu puasa fardu tahajud kabeh muncul bari tengurangan kami jadi anak pula disangka babagi muncul baik itu sebab ayahna anak disababan ku ayahna bapak sabab emak takir carita ganjaran cerita ganjaran nikmat jasa urang masantrenkeun anak urang bisa maca Quran kebelah dituna anak urang teh magahan ngaji minimal sholatnya narapi ibadahnya narapi komo datangkah istimewa mah sholat teh datangkah bisa khusyuk ibadah ka Gusti Allah teh nah bapana ngajopak di jero kuburan indungna ngajopak di jero kuburan ngesannya nama ibadah teh tak eta teh ngucur bae